Ai urang mah pamimpin mah tetap muslim, tetap mukmin, ngan urang teh ya di luhur urang aya Yahudi, di luhur urang Yahudi. Urang gerakan-gerakan di urang teh emang kumaha ieu? Cerita seetik bae nyentil cikesik ieu teh langsung ke Amerika. Lain lalagaan langsung Amerika. Eta teh di bawah naungan Amerika jeung Inggris. Ahmadiyah teh ulah sakadar ngomong tapi awas ditolak gitu. Tapi orang bisa baik bergerak mau masalah asal KBH. Asal mufakat KBH. Mentak-tak aya pembunuhan. Lain sakadar nanaon dudi dituna nelpon ke presiden. Den gimana Den? Itu anak buah saya kok dibunuh itu. Sama siapa? Jawara mana? Jawara Banten. Lu bagaimana? Panggil dong Den. Ada mau dikitukeun kumaha. Satu. Eta teh keur carita, ieu keur carita di luhurna teh tetep Yahudi. Alat nu dijieunkeun alat eta Kanjil, Ahmadiyah, PKS. Itu mah keur terang-terangan bae. Alat Amerika ieu supaya nyaho bae. Kajen udag-udagan ngomong ka mamana ge geus kitu bae. Ieu tah Amerika teh di urang teh tah nya Jil. Kemudian eta PKS, eta teh alat Amerika, Ahmadiyah, eta teh alat-alat Amerika. Nanti saya ada ulah-ulah terpancing. Artinya ulah terpancing teh emang serba salah. Ayahmu orang mau kos itu. Dia ulahkeun hese lantaran di bawah naungan internasional. Diayakeun, dipaksakeun ku nyana, diadukeun nyana jeung nyana ngan teu dibere beja bahwa eta nyana jeung nyana dilibatkanlah urang aya propagatorna. Naon ieu maksudna? Kok nu terjadi di Cikesik mamawaka FPI, mamawaka berbagai organisasi, berarti aya naon? Tah, urang baca kadinya. Satu-satuna di dunia organisasi terbesar adalah NU. Dan satu-satuna di Indonesia organisasi nu galak adalah FPI. Amerika eta gerakna rempaneun. Letih FPI tapi galak, gede INU tapi adem ayem, tapi ketika gerakna sa Indonesia. Amerika tetap bae langkah-langkah kumaha bubarkanlah organisasi ini geus ngabubarkeun FPI heula. Ngan dibubarkeun gitu bae teu bisa kajen ku kumaha ge nyeun lah huru-hara. Engke dinobatkan bahwa ieu FPI adalah salah satu organisasi yang radikal. Berarti ia termasuk karena terorisme, basi terorisme. Eta Amerika jahatna teh gitu. Nah, ieu pada urang teh ieu lebih bejakan sasanya. Engke di ditu kitu deui atuh. Anu teh dibejakeun beuti teh nyaho, lamun teu dibejakeun beuti supaya nyaho bae. Jadi ujung-ujungna mah orang geus pembubaran FPI, geus pembubaran NU kadituna. Maka NU kuari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ulah ngomong. Ieu teh geus kausap ye geus sarua. Geus kausap ku juri ge geus sarua ieu. NU sarua, ieu geus sarua. Geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, ieu teh sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU teu kataan. Teu kataan sebab urang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis jeung teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung. Nu teu make anggota pan urang siku kage anu make kunut NU. Asal usolli we usolli. Allah eta NU. Selalu kunut Allahumma hdina biman hadayat. Wa hdina biman afayat. Nutu walep. Itu dan eta NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten atau lobaan ku Muhammadi man hadayat. Ngomongna ge emang aya nu kakular kiai emang eta tadi bisa dirobah hadayat ke hadayat. Di dituna teh mah. Di kolot baheula hadayat. Ngaji we cek ulah teh. Lain ngadenge kolot baheula mah Allah ngadi man hadayat. Awet. Eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah Madini eta adalah NU. Eta teh asal digerakeun bae. Awas NU udang kabeh. Ieu dan Amerika. Mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur. Jimbir kabeh internasional. Cekel ku Ki Hasim turun seetik. Begitu dicekel ku ya nengtret.
Aduh, cara rese aja. Sora-sora ada kumaha angkatin cekak. Nah, kuari FPI, dah aya naon-naon FPI, aya gereja FPI, aya anu FPI. Dah, bubarkan FPI. Hese dek ngabubarkeun FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ieu tercoreng. Dengan cara Islam Islam itu keras. Nah, kalau Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dibubarkan. Tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta, hiji FPI, kedua NU, dibubarkan, mal bisa, ngabubarkan NU, sebab nunyin NU, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya hasil Amerika ya. Dek dijilkeun hese, dek diwahabikeun hese, dek di PKS-keun wahabi hese, geus mutus Amin Rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae ditawulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 bae kodo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap doang isinin ku anak gitu kita mah. Nah, kok sekalur isin aing. Jadi saya sih Masya Allah. Ya sekedarnya obat, itulah kronologinya. Jadi kalau mulai dinyin, iya hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkan pemerintah mah sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalan ideologi Islam teh ke organisasi pemerintah mah sabakat tuh hiber aja. Komo teh hiber mah. Pemerintah teh ngajalankeun agama sabakat tuh hiber. Ieu keur cerita terang-terangan ieu mah sakau supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli tak ke organisasi. Jadi organisasi kan bergerak NU teh Muhammadiyah teh kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama geus jadi Amerika. Geus jadi liberal ieu teh tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus. Sumuhun daus sami'na wa ata'na gufronaka sampan wa ta'atan urang ieu teh lain nalagaan negara teh sakieu gedena aya disebut nu pinter nya aya disebut anu pinter ja urang teh manut bae kos kieu padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia tapi ketika dek muncul gitulah di teknik anu jago loba di politik anu istimewa loba tapi urang teu bisa mandiri ieu teh tah ketidakadaan Bung Karno teh ya lain naon ai anu nyacan maka Bung Karno loba tapi kemandirian seperti Bung Karno saha coba lu diakui ku dunia teh saha lu pinter mah nyacan ka Bung Karno sabodo tapi deuleu kabolehan Bung Karno nah lamun dicaritakeun geus ese nyaritakeun Bung Karno mah nyacan tinggal nyacan tapi istimewana Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal kuari saha nu dikenal ujung-ujungnya korupsi. Maka di Indonesia kuari nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil korupsi terbesar. Ya mas sekedarnya kok bahwa gitulah negara. Geus eueuh bae urusan agama ka negara geus berjalan organisasi. Nu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit. Deuleu teh nya. Nyieun nya guru hara. Ieu kakarak pancingan pertama. 1 Surabaya, kedua Jawa Tengah, ketiga di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh dek aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di deuleu Al-Qaeda eueuh di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi. Hesen, sedikeun deuleu dibombardir dapat Al-Qaeda mah. Tah, di deuleu organisasi mana ieu anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun ngasikeun aya FPI jeung aya NU. FPI keras, NU lalaunan. Tetep ari FPI make der. Ari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah teh diangkat sebenarnya ku Amerika. Gimana ngalagaan lain serius ya. Kerja beneran ini mah ieu. Jadi diangkat teh ku Amerika teh emang anak buahnya atau mah anak buahnya mantap NU teh bisa disebutkan Amerika bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna ai Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae.
Yang tetap baik dihandap nama ieu kumaha NU kieu lah, tapi tetap baik disegani sebab terbesar sedunia. Tuh, ieu teh dek di Pareuman. Deui mareumanana pondok pesantren. Ada pondok pesantren detik-detik dikikis jeuwekeun. Dibuat supaya teresep jelema di Indonesia masantren. Tapi aneh, nu masantren terus bae. Teu nyahoeun nya nu mantak terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia. Jadi masantren teh lainana pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawean teu sakola teu mending mondok bae. Muka kitu pondokeun ku sia. Iya, dulu bayar ya emang kok itu kabeh. Dulu apa di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil alamin. Lain lalagaan Amerika teh sieun jasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieun ka Pulau Jawa mah. Boro-boro nu hirupna, nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah cangna kene aman geun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta deuk diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek maca teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya jadi mah bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta penuh paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba dulu mah. Amerika sia aja nu parah ge korkaran itu di Indonesia mah. Aja di ieu harang udang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap 1 meter. Merosot 1 meter. Kahandap. Geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman kabeh geus diteliti. 1 meter kahandap. Bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh 1 meter ka jero. Nyalep. Mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus paeh bahasa isyarat kene bae. Nu kumaha aja bagus baos basi kene coba eta. Geus puguh ke hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung, neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu 1 meter ka handap kuburan Gus Dur ieu. Aju Gus Dur diteliti utuh kene kapan masih kene putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Ya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro sok handap. Gus Dur deui. Kuari Gus konon gitu teu katahan jelema teh. Lantaran 1 meter kan. Hese nyaritakeunana. Atuh aya naon teh Kiai? Oh, logat beja aku. Emang teh nyaho meureun ge? Memang teh nyaho meureun deui. Anu jelas pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Kahartina di urang mah nu maot masih kene nak mere isyarat. Lain lalagaan. Komo anu hirup mah. Di mana gerak Indonesia mah moal sieun paeh. Moal ka jeung dijilkeun, diwahabikeun. Lot. Ngan di mana geus gerak perang. Awas ujianan. Bila perlu camat lagi dipencet urang. Amerika eueuh mending ngeucit camat urang teh. Orang Banten Tarolo jasa. Ai keur teu udang nama bangun laleuleus, di urang bangun laleuleus, bangun sia-sia aing teh kitu saboda. Tapi lamun udangna masyaallah. Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu baheula teh dibaca di Belanda teh waduh Indonesia mah aya nu ditembak tuturak, ditembak ngebul, diseret tenan naon. Pajar kitu keneh meureun punyana nya. Jadi pada henteu kuari mah. Tapi itu jelas tetap baik. Mual pudar tetap ayah baik. Oke, di mana nisriknya darurat Indonesia bakal sejarahnya Indonesia itu bakal jadi negara teristimewa sadunia. Seluruh kepemimpinan ayah di Indonesia sadunia aja bakalnya di Indonesia. Namun dibuka sejarah namantak Indonesia teh kuari teh ieu teh jadi tolak ukur itu sadunia. Islam sadunia teh nu di dalam Indonesia terbanyak, terapi, tersopan, tergede hutang. Masya Allah, Masya Allah. Ay pamimpin nama tetap bermukmin, alhamdulillah. Sanajan bari ditumpahkan ke orang kafir. Kenapa? Kepenting orang sok ngajadikeun pamimpin eta adalah kafir.
wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Allah in kuntum mukminin lamun maraneh kabeh jelema nu iman nu balener dina imanna nya mudah-mudahan negara urang disuburkeun ku Gusti Allah dimakmurkeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dijero jalalujur ku Gusti Allah sehingga urang ngicingan negara urang tentrem aman ngeunaheun ngarasakeunana bisa tenang ibadah penting keur HS poek lampu kurang diasupan duit kantongna 1 juta set hudang bejaan dari saya tuh ya itu seru aja kan itu no gara-gara si kabayan apa sih itu si kabayan ngising bungisang non kabayan saya tenek ngisang tiris tadi siang ngeunduh itu naon nyokot batu jang naon tuh jang meper atuh sakalian bes ya bari ngeum ngisang tiris tolong itu coba tah iya model kos itu modelnya aya di dieu kebayang saya tak ngising ngisang atuh bong tiris ai tadi siang ngeum nyokot batu jangan nonton batu meper sekalian atuh ngisang di embung tiris mitohana puyeungeun cek mitoh aing boga minan tuh aing tak tolol nyananya hingga sarua mere kanu buta keur hees bubutana tengah peuting pek lampu hebat kan beuh tamang geus moal anu nyahoyot ti Allah hudang bejaan uang dari saya tuh itu kebayan enggak sudah dibejaan kan si kebayan hudang nu buta hudang teh Masya Allah ieu susah cek ada yang nomor duit nu buta ge nyahueun horengnya ka duit banyak nu buta di kieu-kieu ku cenah 5.000 cek kana bere deui kurang 10.000 coba 10 heeh sedet 50 oh 100 nyahueun atuh komo Habib kuna nu buta teh gugula pernah ditanggap nu buta mang coba ya tetebakan naon cenah kiai ieu usaha ieu usaha heeh cenah atuh sanajan aya ge nya mah teu nyahoan ieu cek jadi usaha saya tak sah pokoknya ho kayaknya serina cek gitu oh bener iya kukulah diberi duit 1.000 anyar kan anu heubeul mah kajahoan anyar nanti Haji Pendi 1.000 anyar nang Haji Pendi bener ya bener 10 1.000 nang Haji Pendi anyar iya duit sebar duit tadi ya 1.000 cih nyawa bere kukuran 100.000 anyar lain yang Haji Pendi lain lupa majikan gula ya tah nyana kuat dengan 1.000 2.000 paling jago ternyata nilainya kan anyar atuh anyar ke 2.000 mah 2.000 bae coba iya ya dikitu kan hujan cepet oh iya cepet bener jauhnya nih biar deh gugula oh goceng jauh Masya Allah jauh coba dulu ya begitu 2 kali nyana kita kira-kira ada samar oh noban nyawan anaknya ya aduh noban ceban noban siban nah itu pasti mah gampang emang negara Cina orang mah itu emang di dina joang nyaho sok jasanya
Nah, namun dikira-kirakan leungin kenca ieu jelema katuhu mere ieu teh nyaho beuh pohara jasa eta lah nu bakal dipayungan. Masyaallah karim urang ge nu hebat ke ini mere beas mere ka kiai kaji peli ulah mere geus teh di dapur beres teu kanyaho nu nyaho merena penting aju merena ngan sakepeul mal nyaho kiai dah gitu embungin kos gitu paling pakai barang manu. Nah iya mah urang sedekah ulah aya nu nyaho hebat iyalah teu hayang nyaho urang teh teu hayang dikanyaho iwalti ku Allah teh masyaallah atawa dua anjeun nu diberena eta geus rada deres dua anjeun nu diberena batur ulah aya nu nyaho jangan teh bae ulah loba omong ya kalau mun aya nu nanya ti kula urang hayang kanyahoan bae ku makhluk masyaallah kan ieu maksudna ku hese-hesena jarang terjadi sehingga Allah mempersiapkan payung jang marang jelema nu sedekah disamarkeun sedekahna ya Allah ya lamun dikira-kirakan kana seorang manusia hidang mestinya tubahan kana sedekahna lamun katuh ieu mubalaghatun fil ikhbar ngabangetkan dengan lamar kemana jangan dekatkan karena harapan ke Allah sakitu we galana separama al-afdal fa sadaqatu tatawu akhbara wa sadaqatu fardu al-afdal dalam sedekah sunnah ikudan sawar kana sedekah dalam sedekah fardu ikudan lahir kana sedekah. Tapi cek ulama fikih lamun sedekah sunnah afdalna disamarkeun tapi sedekah fardu kayanya zakat ya afdalna dijelaskeun abe dituturkeun ku batur Allah ba'idan minal kharariq hal ada saking perang-perang makhluk yakun aqraba ila ikhlas bertanggung zikir ikutan Allah amat dari ikhlas wa ab'ada amir riya lan aduh saking riya urang mah zikir dinu loba jelema bae pohara bow kumaha babaturan la ilaha illallah la ilaha illallah la baneng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah giliran we sorangan ti lo aya nu hebat pa urang tengah peuting jam 1 jam 2 hudak salat langsung zikir ingat ka Allah tah supaya leuwih deket kada ikhlas leuwih jauh tina riya ulah kajauhan ku pamajikan acan ulah kajauh misah kamar urang ya keribut panjang pamajikan lain dek zikir nyilid da mah ulah insyaallah ingat ke Allah fafadat ainahu imtalaat ainahu hari mah kebek opo netrarone rajul bidami kalawan elu hatta fadha minha malah malalu ya dami saking aina khaufan min jalalillah wa qudrati karena wedi saking keagungan Allah dan maha kawasa Allah Gusti abdi diciptakeun ku Gusti digerakkeun ku Gusti dicicingkeun ku Gusti kicep abdi teh dikicepkeun ku Gusti denge abdi didengekeun ku Gusti maha kawasa Gusti maha agung Gusti maha gagah Gusti
anu abdi teh dibere hirup, lamun hirup abdi ieu salah ti Gusti meureun abdi teh disate. Lamun deuleu abdi salah denge abdi salah, meureun abdi teh engke di akhirat dijejele. Haju abdi meureun digusur di kanarakakeun Gusti. Sieun amat karena ketegasan Gusti, kamaksaan Gusti, kagagahan Gusti. Abdi kusieun-sieunna ka Gusti seakan-akan hancur Gusti. Awak abdi luluh urang secerik. Nuku abdi karasa Gusti, abdi teh boga kasalahan keur abdi can ngaji kamari ieu abdi ngridit. Haju barang kuari ngaji geus teu ngridit deui abdi teh Gusti. Lantaran jang DP na acan. Tawa lain cirik tobat tawa orang sial tawa. Nah ieu urang Gusti lamun cacak-cacak abdi teh dihampura dosa abdi nu kamari. Komo waktu abdi keur di Jakarta. Abdi teh dagang lauk baheula teh. Aju nipu batur. Di antara tipuan abdi teh lauk bandeng anu geus lila eta teh aku abdi osok disimreuhan make getih tongkol anu anyar keneh. Masya Allah Gusti hampura. Abdi dagang cumi sok dibaseuhan bae ku abdi. Bebejana bae abeh seger padahal mah abeh berat. Eta dosa-dosa ku sekarang itu teh Gusti. Teu sabaraha tapi beureun abdi digiringkeun ka neraka Gusti. Hampura Gusti moal deui abdi mah kuari geus teu dagang lauk ieu. Cek Allah kumaha sih mun dagang lauk deui wallahu alam. Ya bohongan teh tobatna. Sing nyaan urang mah tibalik. Lamun ucinta urang teh ditarima ku hiji awewe cerik. Kita urang cerik atawa diputuskeun. Sia Quran cerik. Duh. Insyaallah hancur asana dunia. Kunaon si sia tuh? Henteu laing moal bebeja ka cukup ku aing bae diteureui. Naon ieu masalahna naon? Geus ieu mah hamperu ieu mah. Leuwih pait tibatan jadam. Ulah manggih geus aing cukup di aing bae. Sia mah ulah. Emang kunaon gitu? Henteu lah geus mah. He, lamun sia bener-bener prenet jeung aing. Halo. Bisi aing siap butuh bantuan, aing siap. Bisi sia butuh panganter aing siap. Asal aja aing can pernah ngarugikeun ka sia, tiba heula aing teh babaturan jeung sia teh sehidup semati. Tanda sehidup sematina lamun aing hayang ngarokok sia boga pan aing menta ka sia. Ku sia kan dibere. Waya sia hayang ngarokok di aing pan aing tilok. Eta kan sehidup semati garana. Cek babaturan di sini ngomong salah tante. Nah, ini jelas. Coba jelaskan Cak. Aing lamun lain ka sia mah moal ngajelaskeun aing kulantaran babaturan jeung sia ya tah deuleu tah deuleu. SMS tah baca ku sia. Dibaca. Kanda Supendi. Masya Allah. Cinta yang pernah kita bangun mungkin tidak bisa dilanjutkan ke pelamunan. Tetapi jangan sampai sakit hati, Pen. Masih banyak wanita yang lebih cantik dariku. Masih banyak wanita yang lebih segala-galanya dariku. Aku terpaksa dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Kemudian aku setuju karena lebih ganteng darimu. Oh, goblok, jangan tadi. Siapa? Bahkan lebih kaya dan lebih gagah. Siapapun wanita pasti menginginkannya. Mulai detik ini aku tidak pernah melihat sebelah mata kepadamu. Sekian dariku Seruti. Budak tanda tangan lagi make getih kotok cek.
Tah, kadang kusnya kadele. Aing nyeri cak babaturan ada. Aing nyeri. Duaan carerik di dinya. Carerik duaan. Tek ceri. Tapi nyana teu salat subuh teu ceri. Padahal teh belon si Pendi teh mah. Teu salat subuh mah teu ceri. Tas main catur ti peuting teu ceri. Tas main gaple eleh deui teu ceri. Kunaon ari eta ceri? Tah, cobalah orang sekali-kali hayang nyaho zikir ka Gusti Allah tengah peuting. Kemudian renungkeun ku urang kemahaagungan Allah. Ya Allah, Gusti teh nu ngadamel langit jeung bumi. Masya Allah, Gusti teh gagah. Kagagahan Gusti nyeun tsunami lain di Aceh bae. Kaharti lamun tsunami di Aceh lantaran sisi laut, tapi di Garut aya tsunami. Cai di mana? Hujan sape-sapeting jages biasa di Garut mah. Babari jasa Gusti cai 7 kecamatan lain seetik cai. Di mana mimitina eta cai? Da Cimanuk mah banting jeung gede. Sakumaha gedena cai masuk ke Cimanuk moal terkenal Cimanuk paling dalam, Citanduy paling besar. Untuk di Jawa Barat bahkan aya sejarahna urang keur waktu di SD. Dak hujan sababaraha ge banting ke Cimanuk mah. Lantaran Cimanuk mah aya nu 12 meter, aya anu 8 meter, aya nu 5 meter. Jero jeung gede. Kakara hujan sapoe-sapeuting maka tampung jasa ku Cimanuk. Jalain sakali baheula ge saminggu hujan bae teh naon. Maha kawasa Allah ngebedolkeun cai ti gunung. Anu gunungna teh kasebut teh Gunung Merapi. Kunaon timbul cai? Maha kawasa Allah. Gusti. Cerik urang. Cerik. Kawasa Gusti. Tanya, sia kunaon cerik? Bebene aing palid. Sudah tesin ka Allah goblok di mah tambah tolol. Tolol. Tah ieu urang cerik ka Maha Agungan Gusti. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Teu harti kurang. Awalam yatafakkaru, apakah teu mikir? Pikir geura-geura. Lamun kurang dipikir, Maha kawasa Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Nyeun tsunami timbul ti gunung. Eta mah can sakumaha? Can sakumaha? Lamun Kangjeng Nabi Nuh ku Gusti Allah teh diparentah nyeun kapal. Cek Kangjeng Nabi Nuh ke Cina banjir di mana? Ke di mana cai keluar ti hau. Model banyak cai ti hau. Pan aya hau mah tempat seuneu, tapi keluar cai. Iyalah Gusti Allah. Masya Allah. Maha kawasa Allah, maha gagah Allah. Timbul bae ka urang, ya Allah ya Rabbi, gagah abdi teh menang ti Gusti, hirup abdi nang ti Gusti, senang abdi nang ti Gusti. Deuleu abdi denge abdi, mun ku Gusti dicabut atuh roh abdi naon nyabutna Gusti dengan cara Gusti, nu ku muriang teh, nu ku setruk teh, nu ku kaget teh, nu ku hanyut teh, nu ragag teh. Ya Allah ya Rabbi. Eta mah urang teu kaget, maot ku tsunami, maot ku banjir bandang, teu kaget tah. Ragag tinggal tanggal kalapa paeh teu kaget. Teu kaget. Banjir Garut paeh teu kaget. Ari eta kamari keur nikah pan. Ankah tuka wa zawatuka binti tetetet eta sa calon pangantena qabil tu. Maut. Coba kos qabil tu. Eta barang mah engsran atuh. Eta keur qabil tu pan. Masya Allah. Gusti Allah enggeus nyieun ajal ka manusia anu beraneka ragam. Jang tapakuraneun urang sebagai hamba Allah anu Allah teh maha gagah jasa. Jadikeun itibar ka urang. Fatabiru ya ulil albab. Sok numur yang teu kaget. Anu ka Mangkarahan teu kaget. Nu ragag di tangkal kalapa teu kaget. Tabrakan teu kaget. Ku tsunami teu kaget. Racun teu kaget. Ieu mah pan keur qabil tu. Qabil tu plek. Ya kumaha coba? Ternyata mah lain. Masya Allah, jarang terjadi. Maha kawasa Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim.
rembai cai mata minuhan pipi cara Kangjeng Nabi Adam datang ka jadi kali urut cai mata Kangjeng Nabi Adam Siti Rubayatul Adawiyah teh di dieuna tah aya tanda ka dieu urut hudang kadang-kadang ceurik tengah penting we aya tanda ka dieu kos aja pede mun hudang teu beubeuh isuk-isuk tanda sok bade poleca tayel papa atau tayel jelema lamun tafakur zikir ceurik eunu nyaho dirina ka Allah kolbuna keur di ka Allah ruhna keur di ka Allah kan ceurik bakal iuhan di payungan ku payung Allah iku hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu Allah ta'ala tawikan kaping 5 kusatuhun Allah ta'ala wasofa kunyibatan ya Allah ditaja jannah yang penduduk surga betufailiyah kalawan sipatif dagaulihi kalawan dauhan Allah azza wa jalla wa yatufu alaihim wildan mukhalladun wallahu lam bimuradi lan mudar alaihim ingatase ulaikal muqarrabun atawa sabiqun sabiqun wildan opo pirang-pirang bocah mukhalladun kang den langgengkeun kabeh wa bi qoulihi ta'ala wa bi qouli azza wa jalla lan kalawan don Allah azza wa jalla yulmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun lu'lu'um maknun iku pirang-pirang gula melau tetep kadue muttaqin ka'annahum kaya satuhune ya gula lu'lu'un iku intan permata maknunun kang den cepuki masya Allah manusia bermana-mana ibadah kepada Allah berusaha yang dekat ke Allah micenan dunia duniaan jero hate makhluk rentulan makhluk di jero hate nafsu nafsuan di jero hate setan setanan jero hate bening bersih lamun geus bersih jadilah tiflu nyanalah anu sok hiberan menjelma disebut insan hakiki ruhul qudsi. Nah memantap dengan ruhul qudsi tasanya Nabi sallallahu wasapanya tatamu ta'ala jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga betufailiyah ditajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufailiyah tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diritu nama sabiqun al-awwalun diritu nama ashabul yamin ashabul shimal kabla dieuna tah sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadieuna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun masyaallah ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah sub ka sorga yatufu alaihim bakal ngideran di saidering ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sah wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna
tengolotan tengoraan. Masya Allah mukholadun teh tengolotan tengoran sakitu bae pikir seped pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeuna resep kadala ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum padahal si eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeuna resep urang neuleuh di Madinah we di Madinah budak kakarak bulu jarum teh ya Allah kula mah sok ngabayangkeun komo Kangjeng Nabi cacak budak Arab da bagi ke pikir resep jasa deuleu bibir bareureuh irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkan jeung Habib Rozak ya Allah nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang asup ka surga pelayanan nu karasep lain lalagaan kasepna wildanum mukhalladun yatufu alaihim kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di surga mah tapi eta mah supaya bener-bener jadi kanikmatan anu hakiki aya pelayan-pelayan butuh diurutan butuh hayang naon dibayakeun urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildan